pikir-pikir dok di kang kamaan ya gelisnya ayang nonton agenda aing kepikiran banyak dota astagfirullah ituin aing bogo kanyana ya aing mah kieu penampilan lagi bentukan lagi boprok dengan aing budak lah dak kamarana deui ieu biasana ge gadalari ieu si Hideng si Nur Hadi si Agung parah itu kena pri burung jadah raku amat bos neangan anak buah kalau di bukuna di kitabna gitu. Aduh pas jasa ya kebeneran jasa gimana kemarin teh lain Emang naon? rek meta kenalan po kemarin yang kenalan emang ngarana sa Mamang geus cager gitu. Lain kemarin memakai koyok kene. atuh geus cager lah geus ganteng deui kemarin mah koyona geus aweuh tuh Bukan ge dikit-gitu, Mang. geus giraan sih teu kuat ya yang kenalan Naila. adi udah ngomong amat sia ican sih disunet ican deh kumaha yang penting mas kenalan ieu lah. Ini ke mana, Neng? Mereka harap, Mang. Asal kenalnya, di mananya? Kenal di mana, Mang? Ini kamari ke jeung dilah tehnya. Terus ndek naon ngajegat kula ya ge, Mang? Henteu cuma yang kenalan doang menang teu. Oh, Mamang yang kenalan. Tunggus kenalan be jeung Bebek, bunget Mamang pas-pasan ge. Eta deui aing disaruakeun ke jeung Bebek. Geus lah, Mang, ulah kenal kenalan ulin be ka imah. Atuh ngaranna saheula ge. Boga naon sih yang kenalan segala? Atuh boga hate lah. Urang Ika. Urang samun. Oh, Samun. Yalah orang ganteng gitu loh. Geus lah balik heula. Heuh atuh ari balik mah. Heeh. Jatan. Saya itu Samun lain sih. Wah, kebeneran ya Samun ya. Un, adia. Asa aya nu ngagorokeun. Anehnya budakna. Un, di dieu. Kadi. Di mana eta budak? Ih, ka deui nya. Boh, aya di luhur ieu kenaon sia? Heuh, dieu. Bung lah. Kading geus geura. Bung. Sia kenaon age di dinya? Geus lo ngomong, geura ka dieu, yang kenyot-nyotan. Oh, geus aing ka dinya. Heuh, ka dieu. Nah, ngel. Ka dieu, betul aing. Itulah aing perlu jeung bos. Kumaha asa di turuna. Tuh, hewa ripuh siti. Bisa tah. Aing untuk bisa turun aing. Ke bos awak lah. Kebenaran gua ya, Bos. Bos. ngaget-ngagetan bae ada nage teka congcong sia aya naon ge ngaget-ngagetan bos bae nya sorangan bos mah mun kakagetan beungeut longsor Bedeng ya bos, ulah emosi heula. ngomong naon tadi emosi laleur tai Eta bos, pas gitu nah korong pat nyamber. geus ka intina bae sih nek naon ka dieu nyaho engge maksud sia Bener, aya maksud. kayak maksud naon sih ka dieu Kieu bos. heeh Orang nek minjem motor. minjem motor Heeh. kayak nu mana jeung aing motor Geus motor nu mana bae lah. ih kedong heuh kabeneran tuh aing tah Anu mana bos? iya ya tok dipake-pake gua aing di mah bae tadi gua yang dijajal oh suara nage mantap ya par
motor pas kerompongan bae. Kompongan deh, motor bagus, ya bagus na. Terus pakai motor iya ya, mantap tuh, wow mulus. Bagus ke, iya ke urang dipake bos. Suruh ditabrak-tabrakan ke warung mas ya. Daripada urang mau motor. Nggak bawa. Pada naik sepeda bapak siap, penting jual baku. Kuncinya mana? Wow, kuncian ente mah langsung jalan, starter ge. Ini starter pae. Ih, tengadat burunya nama, gak serang juga hirup. Naona ya? Good leg. Ya. Bos. Waduh, mulai main hirup-hirup pae. Dia nggak jemput cah. Aing jemput cewek. Lah, nde aing sama jemput, meren. Udah, udah ngomong. Dia pinjam motor ke mana dah, lokasinya. Kata budak. Penyangka jemput cewek. Lah, paling dia menang dia cabutan. Cewek kenyapuannya. Emang kata pona kenaon gitu. Kirain kernejo. Jadi luar. Jalan yuk. Jalan kemana motor nage kos gitu. Motor kos gigi keren. Sekarang kudu mogok mah. Dijamin mau mogok sama kamu mah. Kadang lagi ngabersihan ieu heula. Ngajak jalan kemana beureun konyol jasa. Tapi lumayan sih kejung jalan mah, padahal mah teu level make motor kos gitu. Geus geura urungkeun. Sama lampu. Waduh, belum mana mah mau cewek. Eleh, emang bisa eleh. Iya dong, samun gitu loh. Neng, atuh ari si Neng daek bae. Jeung beungeut kos kieu, motor kos kieu, nya goreng, beungeut goreng, motor goreng deh. Nyaho ieu motor ngisinteun. Tapi ngeunaheun kan sarua bae kos motor kelek. Kelek di Hongkong, kelek mah heueuh beureunan. Kelek akan kelek. Ampun. Mang dek ka mana mang ilu ge? SKD Neng, daripada dinya. Ya. Gede. Nah, ya. Bawa balik koinnya. Oh, sama motor doang bagus, dulu mah botak. Di makanya motor udah jare teh yang geus beungeut goreng gitu. Motor goreng. Wis lah bawa kuenya. Neng, udah poho. Jangan dong karunya. Oh, Gak ada atas botak, aing mau diima di bawah mau kusir di jalan. geus kenaon. Iya, jangan ayo gantian tuh. Oh, matahari. Gak ada budak, aing mau di mana? Kunaon dicokot di jalan. Main meuli keleknya nak. Hah? Tadi apa? Lain. Halo guys. Jiran, dari lempang, hai. Mun lempang aja cara. Udah selesai. Hai. Jangan lupa ya. Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Poho intinya ke sudah poho. Subscribe.